Sok inget kanu papatah kolot baheula samemeh urang rumah tangga. Nyai anaking omat, si laing teh bakal dibawa ku salaki. Si laing teh kudu runtut raut sauyunan jeung salaki. Ulah sok lawanan, ulah sok nyebutkeun babasaan anu teu matak mernah jeung teu mantes didengena. Ngaran-ngaran rumah tangga aya amis, aya pait, aya peuheur. Si laing teh kudu bisa diajar neureuy kana kapait ka amis ka peuheur eta ku sorangan. Da anu jadi kolot mah kur bisa ngadoakeun. Kanu jadi anak teh mudah-mudahan rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah, sing nepi ka paketrok iteuk. Saacan dipisahkeun ku nu kawasa mah ulah sok beunang ku gogoda, ulah sok beunang ku dodoja. Ma, bapa, sim kuring alhamdulillah ayeuna geus rumah tangga nepi ka geus boga budak. Teu sanaos, kadang kuat, kadang sok ngeluh kanu kawasa. Tapi mudah-mudahan doa ma jeung bapa sing diijabah ku nu kawasa. Nuhun ma bapa tos ngajantenkeun abdi tempat nyalindung. Ngan hampura sim abdi mah can bisa mulang tarima ka ma jeung ka bapa nu aya mah sok kalakah menta. Ma, bapa sim abdi oge kur bisa ngadoakeun ka ma jeung ka bapa. Mugia anu kawasa teh ngababarikeun rezeki aranjeun, ngapanjangkeun yuswa aranjeun jeung nyehatkeun salira aranjeun. Rumasa abi mah berjuang teh can bisa sakuat bapa, jeung sabar can bisa sakuat indung. Matak cing nyaah kakolot, ari geus maot mah sok diceungceurikan, ari keur aya sok hare-hare jeung sok tara barang bere. Kolot mah tara pisan-pisan ngarasa kakurangan harta bandana pikeun nganafkahan anak-anakna nepi ka dewasa. Tapi geus dewasa, loba pisan anak-anakna sieun kakurangan harta bandana nalika ngurus kolotna.